darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teu jalan. Lantaran di Indonesia mah negara urang, negara Republik Indonesia, lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang. Diurang negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang manu diseret anu dihukum picis teh nyahoan budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat teh dipaehan terus diboledehan dicoel make peso dikitu-kitu make jeruk nipis eta hukum picis garara. Baheula teh samari kumaha Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu. Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR ulah nyomotan hasilna doang. Ulangan saukul comot am deuleu leluhur urang atuh baheula memperjuangkeun negara, bangsa jeung agama, nyawa taruhanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sakadar Kristen di urang teh aya agama nu sama rasa sama rasa ta eta teh agama di urang teh aya baheula teh geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wow. Jeung jin wow. Urang mah kapanggih jeung jin lumpat.
urang mah kapangijeng kau karek kapangijeng kunti anak bae urang merengken sapira kunti anak lamun aya kunti anak yang serikeun urang ka dieu sia cek kunti anak mau apa gua peluk lu atuh kudu kitu karek kunti anak ih gak mau dong ya gitu layan bangsa cenah atuh rasieun ku kunti anak kowe ngene kumaha maju na Bung Karno mah cicing di hutan cicing di gunung tapa heula Masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai ikir cerita sejarah lumpat ka mamana ge kitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain tadi perjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalayah di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalayah ngematak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesak karep dibejakeun ieu mah supaya nyaho bae kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda di Belanda tegas tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh sia mah bloon ieu mah ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa bernegara beragama di negeri pertiwi Indonesia sakadar sakit Masya Allah siade aya perjanjian khusus mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu bisa kitu amat gitulah negara urang jeung negara batur ge kitu bae tuh sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ke urang lamun di negara urang potensi garong ge garong dek naon ngagarong jalma miskin malah aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun nu mantak eta dibegal aya janga begalna kitu mah nyana emas teu boga duit teu gableg cincin ge teu make baju baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu mah amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun negara rumadak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda cek Bung Karno sarwajeng lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere kadua dibere katilu dibere kaopat teh dibere ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju mobilna boga dan lain sebagainya tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun kenya nyen komplotan ka batur engke bakalna diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna kajen kumaha kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu tah nagara ge kitu bae mentek Irak diserang be aya nu dipake kahayang ku Amerika
Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unik na ya Bung Karno ketika Bung Karno aya di Belanda di Indonesia aya eta nu hesena urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah ye aya nu ngabejaan neng ulah ngeunah kunaon haji nyandung deui kala di Belaraja iraha ji bapak aya di dieu. Iya mah lain lalagaan, kula nyaho di ditu nyandung data yang terpercaya. Unggal pejang ngekepan kula bae. Aya bae pakai nyandung, orang bener di itu nyandung. Tuh mantap mau libere ilmu kos gitu, Allah. Mal yang sakalong langere kos gitu yang perjuangan eta doang lah, sawah mencong. Teu beres. Ieu keur carita. Nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama moal dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser tita ngajagaan kuil tita ngajagaan gitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa geus nongol di heula bodoh ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden lain Jokowi bae ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia ti jalan zaman sama Jokowi jadi baheula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia NU jeung partai-partai nu mantak sulusup ka NU teh nyaho ka hitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi prakteknya kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik Kiai Wahab lain jelema leutik eta teh menang restu ti Kiai Khalil Bangkalan seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ke kuari eksis tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu kepemimpinan dia kok NU kieu kepemimpinan dia kok NU kieu nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua naga manis silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana asli na NU kula nu diuk bae di imah ge nyaho nu mantak Gus Dur datang ka desa babara kali ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU nyaritakeun tentang bangsa ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang dek ngayakeun naon ingat leluhur urang diseret dibunuh dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa untuk memerdekakan negara Republik Indonesia dipilihlah
ieu negara teh negara demokrasi teu sembarangan menyatu da Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan-pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana berarti acak-acakan negara Indonesia NU nate eksis apa buina anu menyangkal iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah Nihayah tidinya menang nyokotna dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab Nihayah Tufah Raudhah Minhaj cak itu geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah Bahsul Masail geus ararangeus tentang donor mata donor kitu jantung tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail naon nya kenaon atuh lain nyaritakeun Bahsul Masail nya kenaon atuh ke lain nyaritakeun Bahsul Masail naon atuh ieu tah sia teh nyaho teh nu teu neuleuh teh nyaho rugi sia mantak ulah peureum bae ngajina tah apal bae teh nyaho teh sia satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam ayalah sogok menyogok ayalah minta meminta ayalah di luar ketentuan NU iya numantak lain NU na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari lain lalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae numantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus cenah ki uji mah teu daek berjuang sia nu berjuang ku aing disesuaikeun banget sia ku aing sia perjuangkeun ku sia emang sia berjuang awas ya ngomong deui di hadapan aing sia ye awas ya naon ye ya cerita kan urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah kene nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sekali loba was-was ngaranna abalayah lah masyaallah dak dicekel ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu edu kok bisa gitu kieu aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan Kiai NU manu baheula make udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji deui teh pokona kos kitu baheula itu mana NU ku ari nu make udeng jauh agil sirab jatilok make udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin mah jatuh make udeng ji atuh deuleu tokoh-tokoh NU mun urang deuleu dina naon dina almenak besar jasa kurang ayam mahabah kakarak neuleuh doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng-udeng na kadeuleu ku urang
didelek lain Kiai Wahab make udeng-udengna ka deuleu nu kuari bisa ge henteu wa teh kayak udeng-udeng teh emang kumaha gitu cek anu ge aing isuk make udeng-udeng katuga nyahoan tama udeng-udeng PKS tah pokok situ lain deui ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara benang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kaharep untuk maju bangsa negara jeung agama kaharep kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mangga teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu emang kitu bae supaya nyarahun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di bating saya batingan gitu sakumaha naon padahal ieu man nyaritakeun bahwa bobrok amat atuh moral bangsa Indonesia minang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ti tojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dibeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpikan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah urang kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema eta gasarwa kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kulan akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang ulah men comot am fungsikeun ka mana mistina urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mandak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur ieu nagara can kebel karek setengah abad ieu nagara tapi geus acak-acakan geus kieu nah ketika pemerintah tengah jalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak
Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu gabungan kekuatan pecah di dalam negara, ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon? Lantaran presidenna anu dipaksakeun buatan Amerika. Masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negarana sorangan. Asal terjadi gempur, ricuh deui, nyieun deui rakyat. Truk Amerika teh satuju ganti ribut salilan. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai. Nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana. Lah daharna ge moal gembul ijak kuru. Gitu kan. Artinya tenang-tenang bae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan dia negara. Sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha. Aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan. Politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh. Mun teu ngaromong bae izin sebab nang milih nyana. Ye, lah sia. Ini sebenarnya nyana jadi nyana lagi bingung. Nah iya kumaha gitu. Teh jelas tajakeun ka PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur sarua teu jelas ieu teh cek di PNS, teu jelas ieu teh cek di kecamatan. Naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa. Nganu kepanasan Amerika, gulingkan Gus Dur. Amerika lah melalui seseorang. Nah, hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae. Rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kajen kumaha lalakonna. Tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung. Ai urang mah teu bingung tuh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah atuh. Sakitu batak mendingan keneh nu susah teu bingung. Nu sugih mah baringung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh. Hayang tinggal 1.000, anu dilambatkeun udah enggak usah masuk lu lah katanya. Teh geus ambalaya, berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah, ieu bugot. Keur carita bugot aya di sebuah negara. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Moal langsung atuh eta urusan-urusan narkoba mun negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan. Jadi di jero negara nyeun negara. Ulah kaget kos kitulah di unggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang nu ngomong kitu nu nyeuna. Antepkeun geus teh mah kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman. Jadi nyana secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya na di jero negara. Kos gitulah mal-mal angges-angges di dia mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero. Geh, mantak urang mah maning nasehatan anak urang bae ceng. Sing ade ceng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng. Ya. Tak kolot wara jasa. Da ieulah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar
pembelaan bangsa terhadap negara anak. Ieu ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah. Di Indonesia mah atuh kadeulean urang luar negeri aya huru hara geus golok teh kieu we. Nyong menang nyaho eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa. Gian umat di Indonesia hayang ke Palestina tahan geus di kotak-kotak tidak boleh. Hayang ke Mesir teu meunang. Hayang ke Suriah tidak boleh. Iyalah akibat geus berhasil ku ari Kristen teh mengkotak-kotakan orang-orang Islam. Geus teu daya teu upaya urang teh ku ari diserang melalui politik. Ku ari politik nu aya di Indonesia teu meunang sakahayang urang. Dikendalikeun ku nyana. Ekonomi teu meunang sakahayang urang, dikendalikeun ku nyana. Budaya teu meunang sakahayang urang, ku nyana bakal dikendalikeun. Setik-setik terus kos kieu lah ku ari buktina. Tayangan-tayangan ku ari geus kos kararitu bae sadaekna urang. Informasi per detik nyaho urang kos kararitu. Kerusakan kehancuran teh nyaho. Melalui informasi HP, internet, Google dan lain sebagainya. Ye, urang geus aya di zaman seperti kos kitu. Masya Allah. Ye. Turun ayat ieu sabab nuzul nama lantaran urang jahiliyah baheula teh di mana toab di Baitullah teh sataranjang teu make sahelai-helai acan lalaki toapna ti beurang awewe toapna ti peuting eueuh nu make pakaian sahelai-helai acan nya nama bebeneran sataranjang teh sataranjang bae lamun ditanya kunaon eta toap make sataranjang ceknya na kapan toap teh ngaleungitkeun dosa geus sakumaha dosa urang dileungitkeun awak urang ge ulah make nanaon geus we sataranjang ucutan tina dosa ucutan tina pakaian sataranjang teu kira-kira paneta ibadah. Waduh lamun urang kuari ka masjid sataranjang lalaki jeung awewe muantep betah sana berenang teman. Haji Pendi mah moal balik-balik di masjid bae kunaon atuh geus pokona malah pokona bae pokona tuh asal-asal kos. Kangjeng Nabi Adam ge nyuhunkeun ka Gusti Allah pan tadi teh yuwaris sawatikum warisajang nutupan aurat atuh kunaon ari kaum jahiliyah teh geus kaluar tina aturan-aturanana toat teh lalaki jeung awewe teh sataranjang sanajan beurang lalaki peuting awewe teh kan eta geus teu puguh aturan. Majar maneh cek manehanana ieu teh aturan ti Gusti Allah kos kieu teh kami teh moal daek toab moal daek kami ibadah lamun teu make aturan ti Gusti Allah la natupu pisya biasaina asainallah pihak kami mah moal daek toab make pakaian-pakaian anu nyulayan ka Gusti Allah nu dianggap maksiat ka Gusti Allah kulantaran kos kitu kami ngabersihan dosa sakumaha ngabersihan dosa supaya dosa ucutan kitu keneh pakaian ge teu dipake ku kami mah ieu aturan Allah nang aturan Allah ti mana kos kitu tapi kos kitu bae teh hawa nafsu teh ya Allah ya Rabb. Numanta Kangjeng Nabi diturunkeun ku Gusti Allah ka dunia diangkat jadi rasul jadi nabi jangan rapih model kos kitu. Tuh nu nyembah ka patung tuh nu nyembah ka batu. Tuh anu ngaku ibadah majar teh ti Gusti Allah toab sataranjang Muhammad benerkeun ku maneh. Tuh anu zina tanpa make akad-akadan nikah tuh lu muamalah sakahayang manehanana teu make aturan-aturan ilahi Muhammad benerkeun lain lalagan Kangjeng Nabi turun ke alam dunia titah ngalempang-lempeng ke nukos kararitu urang mah kuari urang leuleuh tagog urang Arab leuleuh watak urang Arab ngomong urang Arab titah ngabenerkeun urang Arab wah teu sanggup urang ngadege omongna bae ge di pasar sakitu wah luar biasa lamun geus ngomong kapan urang Arab mah degekeun ku urang-urang Arab haram teu jauh kaler kidul
Neuleuh guatek urang ti tangga benerkeun urang Arab teu sanggup bae kajen kumaha ge. Boro-boro dakwah jangan dakwahan orang Mekah, boro-boro dakwah jangan dakwahan orang Arab, ya enggak dakwahan urang bojong bae. Hesek. Huesek. Enggak dakwahan orang Cikupa. Enggak dakwahan orang Sepatan. Komo merono aku apa iku mau kowe deh wis wateke wis gila iku mau wong. Aduh cacalatona ge ora paham kita mah ge atuh iya merono merene premen ya waduh naon permen. Saya aja orang kita ngadawahan orang Cirebon, kita ngadawahan tuh coba orang Banten anu sakitu bugalana ngomong pan kumaha ngaing ya dikadek dia ngaing. Ye, pan orang ngomong kos kitu na kumaha eta. Barangan bae sia dikadek ngaing sia. Dia, wah geus. Kita ngadawahan itu orang Garut Pamongpeuk. Luar biasa, bangga. Haji orang kita ngadawahan itu tuh orang Madura. Wah, ngomong nage pan kos gitu. Wah, di sana tanah Tuhan, di sini tanah Tuhan. Semuanya tanah Tuhan. Udah, nggak boleh ada yang ngaku. Orang Madura eta. Ceknya nama di itu tanah Allah di tanah aing. Ah, pokoknya nama ieu tanah Allah bae. Geus ulah sering ganggu aing mah cicing di dieu. Blon teh coba eta. Atunya nama menclek bae. Cicing bae di dieu. Tambah deui si elai. Eta tadi dakwahan baru bararangga jasa. Ngan aya sa Indonesia kene mah talora urang untuk lah. Taruhlah untuk keneh ngadakwahan urang lembur urang, ngadakwahan urang Banten sakumaha nurut jeung teu nurut mah sabodo. Ngan mesti kene bisa ngadakwahan urang Cirebon, tapi lamun geus ditah ngadakwahan urang Mekah anu kos kitu tah wawa tekanana peuh pohara jasa. Nu mata Kangjeng Nabi diturunkeun henteu di Cikupa. Henteu di Cikupa lah, cek si Allah Cikupa mah teu kudu Nabi Muhammad tama teu kudu. Cukup tamat ku si Junaid ge teu kudu tamat teu diturunkeun di Cirebon kecil Cirebon mah tapi diturunkeun ana di Mekah beuh jelema nu radikal luar biasa tokoh anu sangat biadab Abu Jahal turunkeun di dinya beuh Kanjeng Nabi ngahareupan Abu Jahal ngomongna ge urang geus teu kira-kira pan Abu Jahal ditambah ku Abu Lahab ditambah ku Abu Sufyan aya kena masih abu-abu. Eta Kanjeng Nabi turun tapi tenang wae Kanjeng Nabi. Iya Allah. Aya Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka kayu, Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka patung, benerkeun tuh nu nyembah ka batu, benerkeun tuh nu nyembah ka makhluk, benerkeun tuh nu nyembah ka dunia, benerkeun tuh nu nyembah ka jabatan, benerkeun tuh nu nyembah ka derajat, benerkeun tuh nu nyembah ka mangsa tetek banget. Hiji bejakeun Allah teh hiji. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bedakeun. Dakwah Kangjeng Nabi. Ieu tah sapopoena. Oh, Muhammad, deuleu kumaneh. Itu nyingsat. Awewe mah make pakaianna nyingsat. Urang Arab teh baheula make pakaianna nyingsat. Lamun awewe teh kan saukur make ampok-ampok doang. Terus lalaki kitu keneh. Jadi narerted ka luhur. Kadeuleu ping-pingna. Bujal kadeuleu. Kos Mesir kan gitu tuh. Wih, kadaruluan kabeh. Muhammad bejakeun itu tuh. Ulah kos kitu tuh. Make aturan-aturan. Muamalah na kitu kene. Ulah bangsa nu gagah jadi menang, nu kuat jadi dahsyat, nu lemah makin lemah. Kuari aya aturan muamalah. Bereskeun. Masya Allah, Kangjeng Nabi titah ngaberesan nu kos karari. Kuari manu patali heula kana pakaian tah orang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang Muhammad benerkeun coba ge ayatna ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid turunan Adam khudhu cokot ku aranjeun jieun ku aranjeun pake ku aranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh. Zinah mah hiji hal nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz
majaz mursal min itlaqil hal nu diitlakeun nama hal zina tingkahna tapi nu dimaksud nama libasna tuh ay mayasturu auratakum inda kulli masjidil masjid makan tempat tapi nu dimaksud mah ieu teh salat jadi min itlaqil mahal wa iratil hal berarti kan majaz kene bae sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ke umat anjeun turunan Adam ketika deuk salat deuk tawaf khudzu zinatakum pake pakaian nu sesuai jeung aturan ketika deuk salat tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajh wal kafain bedakan kita ketika tawaf sarua awet ilal wajah wal kafain lalaki baina surah war rukbah sok tutupan urang deuk salat kuari mah wajib nutupan aurat dalilna ieu dina Al-Qur'an khudzu zinatakum inda kulli masjid tuh jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta kok bisa jadi kos kitu teh pan khudzu teh fi'il amr kan al amru ma iza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil geus bahasa khudzuna di dieu kudu dibongkar deui Imam Syafi'i mah ngabongkar khudzu teh kieu Imam Malik mah ngabongkar khudzu teh kitu urang mah geus tarima asak bae kuari mah nyaritakeun para imam-imam mah puyeng ngaji henteu mondok henteu atuh deuk teu puyeng kumaha atuh aja saminggu sakali ge eta ge sesa atuh heula mun teu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa-sesa ge lumayan jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan tah ieu kudu zinataku hese zinahna ge nu dimaksudna kapan libas pake ketika urang deuk salat itu ukuran nama baina surah warukbah ulah kadele dengkul ulah kadele bujal dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat moal katutupan lamun bujal jeung dengkul teu katutupan sarua jeung malatimul wajibila bihi fahuwa wajibun kos jembatan anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat ngan eta samping eta baju neuk diteuneun di mana lamun teu ditaekeun ka bujal tuh kasukeun kana maleti mul wajib bila bi poja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta geus laku hese mah mondok teu naon teh tuh mana kos kitu tah gaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika deuk salat pake eta teh lamun nu boga makan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahanana adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju kamis di jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah udeng-udeng di dieu di samping amama ditambahan deui ku irtida di dieu gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuk Kangjeng Nabi seperti kitu wah masyaallah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nun teu make udeng-udeng eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teuing neuleuk setan ieu bae nu dihareup ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu nah nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kade sunah teh kitu adab Allahu akbar kadeuleuna ge saregep padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge
samping dikaluhurkeun ka di rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae kahandap katutupan geus teu kudu make kaos teu kudu make sorban teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu salat kos kitu cenah ieu mah jadi imam saja jadi imam masalah masalah jadi sataranjang kaluhur masalah anggaplah di Cirebon lah Kesultanan Cirebon masalah ngan teu boga adab geus make adab nu rapi malah kabelah dia nama diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih nomor kaduana nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar di sisina aya gareng aya cepot begitu orang sholat di tukangannya nah atuh nu kabayang Asep Sunaria Masya Allah ulah tah itu bagus pakai batik batu mah paranti ka kantor batik anu hajat batik ieu sholat mah nu naon ngaranna putih mun aya nu polos rapi khudzu zinatakum inda kulli masjid nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti orang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek kata sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunia ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang da Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeulina ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya karena mun aya tulangnya na ungas ingus bae ceknya teh bau asin amat orang tulang pan di dieu tah masarwa jeung jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya dahar barang dahar sorangan bae keur ngambek meureunanan tidinya teh jada jeung tembang ai brak teh tulang tembang di dieu nyelap dina kumis pan sok gede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nya hair buah dibualangkeun deui nyokot di gelas hair deui buah kuna geus 12 kakareknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah lanyir kabeh ka ngaca coba tangan ke gelasan bersih kali kak ngaca emang kunaon eta tulang di kumis di kumis jadi lu batak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantak ge ka atuh penyakit dibawa ku sorangan tuh masarwa bae jeung tukang bas neangan potlot bus kakaler kaki dul bus hese jasa horenganan ditendeun di biwi tolol tah tukang bas biasana kan di dieu ye biasana ye di kopeahnya na teh kan ngeunaheun diasupeun ieu mah eta mah teh ditendeun di bibir jadi nyono neangan ka dieu ka ditu mana ceknya ieu ka mana mus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan yang naon patlot aya teh di bibir jahe teu bareres
aya anu pohoan kos itu aya nu poho tambah aya jelema namu sanggeusna namu beres terus nyana pamit sanggeusna pamit ban ngaroko ye ngaroko teu neunlah di asbak kadinya terarasannya na karengana digadiekeun aju nyana kana nya kesapatu beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia jadi dua tinggal lu boga imah bae bos tolol-tolol ting jadi tamu karo-karo aing dibawa cek cenah aduh ampun jelema limperan teh kos gitu. Nah iya ngaca biasa nu rapih sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero kadua komis katilu jubah tilu rangka kitu keneh make amamah make sorban make irtida jadi gagah kadeleuna teh dek mutus hukum teh dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah gitulah di samping khususna nutupan aurat secara wajib tambahan adab-adabanana dalilna ieu malamun nu teu boga lamun nu teu boga mah saaya-aya bae kabeneran teu boga sama sakali ieu mah teu boga sataranjang masalah salat sataranjang ngan ulah berjamaah sorangan salat teh sorangan di kamar Allah sorangan antara sataranjang ieu masalah teu boga jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat eureun salat teu bisa tetep salat boga orang pakaian pakai teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae geus beres Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gak ada kritik tadi gitu. Nah sebab orang Arab mah yang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make calana teu make naon ieu bae samping ka dieu geus awewe kan salat tadi tukang gitu kan begitu ruku kan awewe ka dieu tararangga Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang henteu katingali padahal aya panonan nu mata Kangjeng Nabi mah ningali di tukang biqolpihi ka amamiruyatin sabatat wala yura asubaulin jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup biqolpihi ka amanin sarua jeung hareup lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu mata aya nu macem-macem di tukang teh katingali. Nah begitu Kangjeng Nabi sholat berjamaah jeung para sahabat awewe di tukang balas ruku kan nyingsat awewe kana dieu kok mah sujud tak sujud kadeuleu jadi awewe teh betah di tukang lantaran ya eta lah neleububuahan Kangjeng Nabi pada sholat langsung teu wiridan deui langsung ceramah para jamaah sadayana lantaran memang kaayaan urang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna ulah wakah hudang awewe lamun lalaki can nangtung cekang ke lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki can nangtung eta awewe sing tarawel kabeh pabaturanana kanyawannya orang kanyawannya sing kalebes kabeh arisin ka Kangjeng Nabi teh berarti kanyawan cenah urang ieu sing eta bae sing harareos kanyawan
boro-boro baheula aya kedeh Kang Jin sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam. Abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang anu cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye. Oh ieu mah sholawat pendopo hampura. Oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan kan ieu sholawat. Bau. Waalaikumsalam. Ieu saha sholawat tisaha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada. Oh nanya ieu mah salat ti loka pendopo nya oh paingan. Beja. Assalamualaikum salam. Sholawat tisaha. Wih emang seungit amat ke cak Kangjeng Nabi. Kula ka ditu kakalayangan Kangjeng Nabi. Nah neuleuh. Emang kumaha gitu. Jih, bantak kudu dibersihan kita sholawat ya. Ulah sambarangan. Assalamualaikum orang di jeron ama yang berkat. Atuh Kangjeng Nabi siap. Waduh, sambarangan sia salam-salam ka aing sia hate teu beres. Mantap ge nu rapi urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku atuh komo baheula kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum assolazkiya emang teu laporan ka Kangjeng itu lapor dideuleu nu mantap kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeuna ku Kangjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa tak embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala kaambeul ku Kangjeng Nabi na bau Kangjeng Nabi na henteu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah waduh jeung berkat 2000 nu datang 200 leg-leg geus ya berkat tah teu kaambeuna lain deui oh emang kumaha gitu sabarangan kudu dibersihan urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang nu aplen tapi nu mantep Kangjeng Nabi kan neuleuh oh jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh kadeuleuh tengah peuting oh bener penundutan cek Kangjeng Nabi teh waduh teu kuateun cek Kangjeng Nabi waduh juga goler kieu cek Kangjeng Nabi. Oh budak balik deh nggak Madinah lah cek balik deh diantepkeun molor di dinya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran kumaha bahkan paling urang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kangjeng Nabi dihadiran ku Kangjeng Nabi isin karena mun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hai manusia tibatan urat genggerong aing teh deket jasa ka sia atuh sia sing ada jasa teh keur bareng jeung aing deket aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat katungguan nya salat teh Allah ih cakal si salat ka saya geus assalamualaikum cepet amat salat wah nu tapis jumping gitu sakjana mah enduro meureun. Masyaallah, teh teu boga ka isi cak Allah dek ka mana tah sih? Ya Allah, tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideuleukeun, dikanyahokeun nu marentahna Allah, nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah, isin amat. Ye nangtungna kieu akur teh jeung aturan Allah, ruku aing akur teh jeung aturan Allah. Boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideuleukeun ku Allah sok sieun salah, makin ka ditu makin adab, makin inggis, makin lempan. Tuh kan. Makin sieun ka Gusti Allah, atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing.
sian dek ka makhluk lagi nangin aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk dek naon minta tulung ka makhluk jen nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kuntilanak kunaon sieun ka kuntilanak cek Gusti Allah kuntilanak teh makhluk aing ngagoda sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca auzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah kuntilanak hiber ayo baca auzubillahi minasyaitonir rajim aing ge bisa sial kuntilanak tangan goblok jasa orengan teu husu urang da teu asup ka hate tah pokos kitu mah tapi lamun nu boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh ge malah nang tangan kunti rombongan ka dieu sia rombongan ka dieu ulah sok soranganan bawa bapak kolot sia, aki sia, incu sia, hayo ka dieu, aing sakalian paeh di dieu yeuh. Hawa kasih lamun geus urang boga rasa, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh kapan leuwih deukeut ka sia. Jadi sia teh jeung aing, atuh geus kumaha. Masyaallah. Tak urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lamu bimmaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leulewi lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leulewi dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar menang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu dieu teh hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tapi bongkareun nu kos karetu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila aya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng Masya Allah jukuna tuh kumaha geus eta kudu ibahah hese puyang nama kos kitu mah eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua hese ya keur cerita hese nang ngaji bela silahkeun dahar silahkeun nginum sakayang anjeun asal halal jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan sakali dahar saminggu aya nu kuat 5 poe sakali dahar 5 poe aya nu kuat 3 poe sakali dahar 3 poe aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui jadi sapoe sapeting 4 kali dahar
ulah disengsarikan ulah nu kuat nang Allah nu teu kuat nang Allah tinggal orang kembali ke diri orang aing sampai sabarakali daharna nya balik ke diri orang oh aing mah kumaha manggihna bae aja manggih isuk-isuk uduk sikat berang saeutik aya sangus sikat deui aya deui nu mau berkat sikat deui aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui aya deui anak mawakeun sikat teu teu reureun dahar burung kulu wasrobu jadi ulah yang serikeun kanu sok dahar loba dahar lantaran di dieuna ge dijelaskeun wa kulu wasrobu nu ulah sote wala tusrifu ulah leuleui berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu artina ulah leuleui teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae beres dahar wow nyana susurian ke nyana KWC dicolok deui bolol utah ke istirahat sakedeung dahar deui wow geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui jadi hayang dahar bae blon eta pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran nah kos kitulah Raja Namrud ieu israf ngaran atawa israf teh hukum mustahil ngadahar sakumaha ka hayang urang ieu hayang caplok hat aya seubeuh apa seubeuh ngan sakumaha ka hayang diturutkeun eta ge israf sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulus seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah kok kosong datang ka atakadi malah mah dahar teh aduh budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wala tusrifu lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna pertama datang ka Banten sabulan sakali pamajikanna saminggu sakali daharna eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha ibadahan ngan dahar mah lulu saminggu sakali disindiran mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali Masya Allah kari nyindiran deui dikira ibadahna teh sebulan sekali make dahar cak pamajikanana kumaha ieu hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sekali daharna turutan ku sia jengker sia ulah saturut-turut dah lamun aya hiji waliullah lamun aya hiji jelema suluk lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong aduh beteung lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dahar bae sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang henteu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadahar uduk 2 piring
jeung endog 5 segegede kieu. Pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae. Padahal sia lapar aing. 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar. Gas, ulah diteruskeun sia ibadah cak guruna. Ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah. Masya Allah. Gusti Allah kan. Sidina Umar nyekelan beteung kieu. 2 poe candahar. Kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Nu minta tulung jeung kana kunaon? Ieu beteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dah. Kula masih 3 poe. Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu izin Sidina Umar kieu we. Itu aja kira teh. Geus 3 poe. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh tu diganjel ku batu sabaraha poe tah Umar 2 ieu 3 kula geus 4 poe geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu tah batu kula geus saminggu teu dahar cak Kangjeng mah geus baralik bae sekali. Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang mah pan lain kitu urang mah. Sia gede amat beteung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbil alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masyaallah, pohara amat. Ai itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulaneun moal seep. Batur mah 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar, ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana, ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh Gusti Allah sakararisi lamun jaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembulnya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dahar. Wah, gembul jasa. Beurang dahar ke sore dahar deui. Tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding. Mun geus salat bae ceurik terus-terusan. Salat ceurik eureun subuh. Kitu bae eta mah daharna gembul beurangna. Isuk dahar, beurang dahar, sore dahar deui. Tapi lamun geus salat ceurik dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun teh kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah. Nah nu mantak aya kiai teu naek lantaran ka batur ibadah di mana dahar mah lulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana daharna aing masa comot mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus
dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal, masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah. Lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad, ngawaris kana gering, jeung mumul kana salat. Coba ge urang tas magrib dahar subuh, jasa subuh nginum subuh, jasa haju ngadenge suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh ge urang. Allahu akbar, Allahu akbar. Rokok ditenten di asma. Asyhadu an la ilaha illallah. Teu nyaho tak la ilaha illallah. Ngan datang ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bareng murah. Eta teu nyaho la ilaha illallah. Pamajikanna nama pajar Ki Haji salat bae ka masjid. Beres de sepi pan utok trok. Aing geus beres teh ka haji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelem taki aja oplok diudageun gopoy haji udang beak ta samping tak rokok ye emang geus adzan lain geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan jauh, eta sebeting dahar sebeting minum, atau teu dahar teu minum sarua. Allahu akbar, teu dahar teu minum lapar. Sarua ya asbari. Sarua la ilaha illallah. Jadi urang mah lapar teuing hees. Sebeting molor. Oh bener nak. Oh bener tak ada mantake iya kumal batam minat ta'am masyarakat ulah sebeting sebenarnya seminum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo aya makanan kimia jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa anallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cak kiai sia atuh ini dina kos kiai teh kumaha atuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar benduan Allah cacak-cacaknya jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa anar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andina sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana. Nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah deuk dahar deuk namateun Al-Qur'an aing deuk dahar deuk nginum deuk salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing deuk dahar deuk nginum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok deuk endogan plok dingeunah-ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un
kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkan wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heuheuhan. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan qad jama'a Allah ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat. Dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyalah loba teuing hese nalarna. Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya. Weh, sok dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil sapotong ayat. Gue lecek Tobib Nasrani cek dokter Wamahia coba mana ayatna, baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Washrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna teh. Kalau main-main dengan Al-Quran mah Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil kasir bi alfadhin sirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah. Cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artina kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud kadut, ieu kadut beuteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain, pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikul badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatanna, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, genep bulan kuru. Bawa deui.
aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu atuh jajar etean aduh cek jana ujang gupak aing aduh teu betal moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi ujang gupak cek jana aing wah sejasa teu betaheun nya nama betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacaknya mah di Cikupa di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin maot tah sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cak urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur henteu sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur eueuh masalah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal walatus ribu ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi walatus ribu kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah kigarana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah saknya ada tuh mahal tah mah akur atuh los tah mah tapi lamun teh akur atuh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lalapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal deuk dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teu akur jeung sangu urang sayur teu akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akur dan nu mana akur da kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk basana jam 11 mencret kajian kumaha ge tuh beda tuh kan nah nu mantak ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal walatus ribu kurang kumaha cek Ali ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing pantang daging kambing pantang nu mantak di riadohan urang deuk ka Allah mah make riado make pantang seluruhna pantang kabeh ieu hampang awak teh lamun akur nu teu akur mah dahar bae sih
ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik Riyadhah di Cirebon jeung babaturan dibere sangguna ngan sakieu doang kan hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus teu kuat teh nimba ku kula pang nimba ke misalnya mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain kok bangunna ceng haram atuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mah sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nya mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat atuh aing mah dahar sih pancen teu kajawan moal aing moal kanyahoan pan itu bisa kos gitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyawan ku kiai aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah atuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu ati kula badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing antak beres tah name salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu geus ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok maraheun asuh sia nipu aing hadena aing teu paeh cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu Pak atuh aing kasbeh ragag deui mangkani ditamaca kulu pan sapeuting 1000 pan ragag kocek kodas ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nya ge kageteun sia tanaga gede amat cenah atuh dahar jinganan nipu tau pas gitu tah itu kuat ulah dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus nya hasil istikharahna lulus tuh masyaallah dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus bae biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot nu aya nu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus kudu ulangan terus ya nya teu dahar nya teu lulus masyaallah iya ya pantang panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal himya rasukul dawa wa atikulla badan ma'awatah panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna masyaallah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter masyaallah macaraka kitabukum wala nabiyukum lijalinus tiban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus ieu pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islam nya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam masyaallah Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat lantaran ti ditu nagasa potong ayat atuh urang ngaji nagasa potong ayat wallahu alam bissawab